Sok menurut Pak Ane kumaha eta bahasa Sunda eta? Eta teh nu ngalecikeun bahasa Sunda teh cek abdi mah. Eta teh eta lain teu ngarti. Eta teh orang Sunda teh supaya meri. Geus ngalupakeun bahasa Sunda. Supaya sadar benernya panenya. Sadar sebenarnya mah eta teh. Eta teh orang Sunda keneh sebenarnya mah. Eta teh orang pintar sebenarnya mah. Nu ngalecehkeun teh. Jadi gara-gara si eta teh urang jadi inget kan bahasa Sundanya Pane. Bahasa Sunda. Supaya orang teh supaya sadar orang teh orang Sunda. Jadi ngomong teh kudu bahasa Sunda beureun Pane nama. Ieu mah jaipungan pop Sunda geus lupa. Ingat nakal itu kana pareuntas. Gimana? Leung ka harti yeuh, leung ka harti ini. Batu es. Atuh da orang pentas mah atuh da ningali musik kita kena carang. Mengeng perang teu baru. Soner. Geus ribut jeung pemajikan di dapur. Rame sakitu ge nya. Sakitu ya tuh. Tinggal bari ngelagu. Tapi Pak Ane bener Pak Ane nya. Jadi nu tadi nu obrokeun teh berarti teh meureunnan pangelingnya paringnya. Pangeling. Bahasa Sunda teh meureun sangkan urang Sunda kudu make bahasa Sunda paling kitu nya. Kudu eling. Heeh. Eta teh mun dina eta mah eta teh Oh sok kudu deula. orang Sunda asli eta nu ngomong kitu teh sebenarnya mah ngeling-ngeling. Pak Areling. Jadi lamun nu kitu mah mal ingat kana bahasa Sunda jiga nanti Pak Ane nya. Heeh. Urang teh orang Sunda teh kudu mumule. Mumule teh ya. Namun mulai teh naon Pak Ane? Mumule naon sih? Ngalestarikeun Pak Ane gitu. Dagan Sunda. Belum bertahankeun. Juga bertahan. Leku dia bertahan keunana? Dari orang Sunda mah. Gitu. Lamun di Sunda mah Sunda teh Jawa Barat kan? Lamun alif teh Jabar A. Di Jawa Tengah naon? Bukan Jawa Barat atau Jawa Barat. Ya, di Jawa Tengah naon? Di Sunda mah tuh di Cianjur Selatan mah kisaran geus loba atuh. Tah PB eta Cimenteng. Tapi singkat PB teh bekas Belanda teh didinya digebrus-gebruskeun Belanda. Tempalan. Jadi balik di kena bahasa Sunda di Pane tah. Pan orang Sunda mah sok kreatif ninganan. Sok aya bahasa tata rucingan. Terus naon deh kali itu nanti pantun. Aya. Tah nu ku Pak Ane enak dicangkem naon? Tata rucingan atau ieu pantun bisa. Alhamdulillah abi mah sagala tiasa. Namun ngapalkeun mah euy mah kapan kedua ngapalkeun teh ya. Jadi itu bisa ya nya. Ya itu bisa. Kadang-kadang bisa aya na otak sabar. Mana otak mah bakal juga di ieu. Belum ada. Itu ngarokok kumaha we. Lebar meun duit, ada duit di duruk biar aku gua masih pisan. Mun duruk mah tuh. Kacida somongna nya. Kacida somongna. Kalau wakene batur bertuhun duit. Mending dari duruk duit 2.000. Saya kacida kaleuwihan pisan. Ketingali meureunnan eta mah eta nananya. Adi nyeunut ieu mah. Ka kiri gayana. Ka kiri gayana pisan. Kiai Haji Ahmad kumaha mana? Intina. Intina tentang naon? Tentang siap. Tentang siap. Kumaha? Kumaha teh gitu aja. Aing nanya atuh nu nanyana anu arti ku batur atuh kudu ngalajo euy. Pan barudak mah ngadarengekeun Pak Ane atuh ngaradarengekeun. Ngadarengekeun ge eta ke arti mah ngacung atuh. Nanyakeun teh. Pan ulah kitu sampai orang Sunda mah. Kuduna kumaha atuh? Ka. 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 Ka.
pesantren mananya? Hollywood. Di mimpi tuh aku mana di pesantren. Baru usum santet teangan. Santet ninja. Ninja. Shinobi. Kealaman eta. Alaman. Aduh, ngeri nah harita. Goyangna eta Islam. Eta nani? Kade cenah. Eta ninja teh rek narewak santet. Ngawak santet. Rame teh. Di Jawa Barat teh. Wah ninja teh eta teh mun diartikeun niat jahat sebenarnya mah. Ai santet teh santri tua. Aku ninja teh nyata santri tua. Sesepuh berenangnya. Sesepuh. Politiknya eta ampun. Lain politik disebut teh tik berenang TikTok ya. Taktik bermaksudna Pak Ani. Taktik bermaksudna mah. Taktik Atuh ari TikTok mah meureunna eta mah naon. Lewat tiki-taka. Eta pas nu kitu deui urang. Namun di Jepang mah tiki-taka deui urang mah. Tiktak. TikTok. TikTok. TikTok teh ge anu make nada. Anu huntuan kene mah. Heeh. Huntuan teh make nada ge. Sok geus ada. Bola ngesipu lag. Aduh Pak Ani rada genah meureun aya huntuan namanya serius. Alhamdulillah. Itunya guys. Intinya mah Gitu lor. aduh. Sebenarnya mah engah ulang jeung loba udu teh sebenarnya mah bari mikir ieu. Naon pi omongan kira-kira bermanfaat bagi masyarakat lemur heula ya. Minimal tetangga. Khusus nama umumna Umumna jami'in muslimat wal masrik wal maghrib. wah di sini banner gimana? Di banner ke. Wah masrik wal maghrib seluruh dunia. Heeh. Abe jami'in muslimin mah sebut. Kopi peren Pak Ani. Abi mah jadi can puguh ieu teh. Kota kayak gentos ke KTP hayang puguh tani puguh. Pengangguran puguh. Jadi can puguh ya teh. Nganggur can lulus abdi mah ieu. Pekerja can lulus, pengusaha can lulus. Can lulus kabeh. Lamun eta mah ngambang kana. Ngambang kan. Digantung teh meureunna. Digantung laguna digantung di genah. Hirup. Kok menggantung kan? Lagi nama tegenah lu, enggak pongko deh. Karena lebih kalau lebih. Lu proses. Ayo orang Sunda armungan ngelewati proses. Yang instan ya. Yang insan, nggak sih kadang mie. Yang mie naik samaraan deh. Mie telur mau nggak mangeuna. Mau pakai no gue ya. Makan longan setengah matang teh kan jadi semut cair otak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bikin kanang dan keusia dia. Bikin kanang. Cekolot kapungkur mah eta teh orai sawah teh kudu diingu di sawah teh untuk memberantas tikus-tikus yang nakal. Sarkas naon itu? Hah? Sarkas? Naon sarkas? Nani mah tikus-tikus teh jadi di kata kiasan untuk menyindir tikus-tikus pemerintah. Ya jangan menyindir orang lain atau pemerintah. Yang disindir mah harus diri sendiri. Kenapa begini wae orang teh harus disindir. Gitu. Ngomong jangan serius wae.
Seri wae mah kenal nanti lah sieun. Seri teh bunga. Aya eta. Ya kepaksa. Aya kepaksa. Aya nafsu. Ulah nafsu seri gejang. Mun nafsu mah nyaeta cerina sok segala abus. Nafsu. Nafsu. Tatarucingan ada pane. Carita ning bahalaya carita naon nih. Oh, carita loba aing carita mah. Oh, carita eta teh nya sapam. Kumaha gitu. Ai lalakina teh eta mun keluarga meureun. Aweuna badur cenah. Carita dan badur ai lalakina bagian nanti bagian peuting gaweana teh. Meh gawe teh da sae bejana awe teh badur. Diga marane cak-cak. Naonana? Si ping-ping mah teh si ping-ping teh pahanan. Ping saha? Ping-ping awe teh diga marane video. Tato yang berenang. Tato. Ai hulu na kaluhur cenah. Ai bututna ka hanap. Gamaan. Itulah kita teh jong-jong cenah. Kita ge cak-cak cenah. Ini tuh gawe lah. Jadi teh balik kemarin. Teh. Lalakina. Laki teh. Eta subuh balik. Ka imah. Penasaran yang ngerasakeun mah cak-cak. Ka imah we. Disakeun. Jadi nanti eta jadi tibalik kuluna teh jadi kahanap. Bututna kaluhur. Abu malum batur mah rusuh teh abon dulu di kamarahan meureun deui. Ayo aja kahanap tibalik. Berlaku batur di kamar nya. Di kamar deui. Oh, parames batur jeung eta batur kemudian. Kahapus gamarna meureunnan. Kahapus. Di kamar deui nganti balik. Si pilol mahal murah. Kamarane cenah ai. Permanen. Ai buntut di kaluhur cenah ai hulu jadi kahanap. Iku naonnya itu balik. Cenah cek awena teh. Bauan merekang. Oh. Salah apa? Jadi maliknya. Bauan merekang gitu. Karti gitu bare. Dongeng naon deh? Asal balo ini. Ya teu nanekeun kayak deui. Mau dengan sebungkin. Dan aing karek naik ke eta. Pasanganana eta judulna naon? Dongeng tai kai. Stupid shit. Nenda ka itu nama. Nenda judulna kayak itu anti karata. Wisada. Ini coba sama kararatan. Ngemingguan dengan cing sarau. Nya ada. Itu geus karatan itu. Kudu balik asa. Coba ibu-ibu meuli eta teh meuli gurina. Jeung ngamplas. Semprotlah ku anti karat ya ngeleleh. Balik babarkeun aing tentang agama. Kaharti. Terungkul. Balik kira pada teh balik teh balik tawar teh. Balik ngalikeun aing. Ke Bandung ngonang gitu banyak pasti. Oh bener aing bener. Direnyepan ya berarti ya. Karatan di HP. Kawani geus bare. Hah? Jadi mana teh kita mabok heula PTR-nya. Heeh. Heeh. Nah, aku udah mabok. Aing mabok kawani, mabok minuman. Aing mabok minuman. Ya mabok nu loba duit. Nah, ge urang suba duit rek mabok deui. Mereka mabok minuman ya, Don. Dia pernah mabok gawe. Mabok gawe mah berarti buka duit. Mabok minuman buka duit, malik keur minuman nya. Nah. Mabok gawe mah naon pengen kerja pengen uang kan. Pengen uang. Kerja dulu dong. Buka aku. Mabok. Nggak sih ya? Si aing euy eta konsep eta.
kelas ini. Kena semet. Kita langsung unboxing guys. Meja guys. Can aya eta mah konten rare. Kenapa Abdi? Eta non resep kena tahlil? Nya karena tahlil mah teu ke kota, guys. Sarumeunan.